wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun wasta abdi Raffi Firdaus ti kelas 10 MIPA 3 bade macakeun tugas sajak bahasa Sunda anu judulna Mapag Peuting Kaagungan. Wanci peuting anu geus simpe kuring nyaring najan awak rada capek. Dume hayang sugan jeung sugan panggih peuting kaagungan 1000 bulan. Puring bunga anu taya babandingna sakur nikmat anu sakitu lobana. Hirup berkah rejeng taat muga tepi ka akhirat. Peuting ieu muga jadi pangampura tina sagala dosa, jadi pangraksa tina seuneu neraka. Sakitu anu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.